Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Ayeuna simkuring bade neraskeun hanca carita si Kidang Kilat Jago Tanding. Carios ieu karangan simkuring pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe di subscribe heula nya channelna supados simkuring dina medar cariosna leuwih sumanget deui sareng kaum dangu oge di mana bae ayana tiasa kahibur ku carita-carita anu dipidangkeun dina ieu channel, khusus nama carios anu ayeuna nuju dipedar ku simkuring. Mangga ayeuna cuang kawitanan. Eta jawara teh waktu eta rek ngangkat meja anu kabeneran. Meja teh deket Parman. Atuh Parman waktu eta sanajan teu nyirikeun nempelkeun leungeun kencana ngan dampakna keur eta jawara teh kacida beratna adu glajer hayang ngangkat eta meja teu mampu jeung deui anehna teh leungeun eta jawara teh kawas anu nempel ditarik teu bisa ngangkat meja teu bisa atuh terus-terusan adu glajer. Aduh geuningan ieu meja teh berat-berat teuing jeung leungeun aing kalakan nempel kieu. Bantuan atuh bantuan ulah kalah ngajar datang kitu sia teh. Ceuk eta lalaki nyarita kitu bari terus-terusan narik leungeunna ngan tetep bae nempel kana eta meja. Atuh dua baturna teh harita narik leungeun manehna ngan hanjakal. Anehna waktu eta kalahka dua baturna oge teu bisa kukumaha sabab leungeunna nempel oge kana leungeun eta baturna. Atuh tiluanana waktu eta adu glajer hayang ngaleupaskeun leungeun, anu hiji hayang leupas tina meja, anu dua hayang leupas tina leungeun baturna anu keur nyekelan meja. Atuh tiluanana adu glajer. Sakabeh warga anu keur dalahar jeung nu boga warung waktu eta colohok ngemang kadu kulantaran teu ngarti ku kaayaan eta jabara. Hah? Kunaon ujang? Kunaon? Geuning kaos anu ripuh kitu? Gandeng setan. Sia teh gara-gara sia ieu teh goblok. Ti tadi dewek teh hayang minta duit teu dibere. Jadina dewek nya kalak kieu jadi saha anu geus ngamaenkeun dewek? Heuy, sia lain. Pemuda, sia saha beri naoga aing teh kakara nempo. Sia meureun nya. Rek nemongkeun ka gablog boga pangarti sia teh. Montong kikieuan atuh ari wani mah kelut jeung aing. Ceuk eta lalaki langsung morongos kanu boga warung jeung deui tutupanna teh fokus langsung ka Parman anu ngan saukur seuri leutik bari tenang manehna teh waktu harita kalah kanyarita kasih bibi warung. Mak kamana sanguna tuh kewat ieu kuring mah tos lapar jabaning ieu cai teh tos ef deui menta deui cai teh haneutna nya mak. Ceuk Parman kalah kanyarita kitu teu nembalan pananya eta jawara. Atuh jawara teh kacida ambekna waktu eta asa dimainkeun ku Parman. Setan sia bener-bener sia teh ngajago di hareupeun dewek. Lepaskeun leungeun dewek, lepaskeun. Ceuk eta jawara langsung nyarita kitu. Kisanak montong putang tang peteng teng di hareupeun kuring sia. Lamun heueuh sanggup jeung boga pangarti mah
montong hayang ngajak gelut ka kuring, lepaskeun bae heula leungeun Andika tina meja bisa henteu. Lamun bisa tah kakala rek kumaha oge sok. Kuring moal ngalawan. Ari heuh sanggup mah rek neunggeul rek kumaha tapi kudu bisa ngalepaskeun heula eta leungeun Andika. Ulah kalah nempel kana meja. Kan di meja teh di lem. Sanes kitu mah meja teh kan teu dilem ku mak. Cek Parman waktu eta kalah kan nyarita kitu ngahaja ngaheureyan tilu jawara. Henteu Ujang, teu aya lem teu aya naon baeuna oge ti tadi oge seueur anu tuang di eta meja teu kuna naon geuningan si Ujang mah ayeuna kalah kan nempel kitu aneh. Ulah heureuy Ujang, ulah heureuy. Baeuna oge ulah ngarerewas ka ieu ka kuring. Da kuring mah sanajan geus reuwas kumaha oge mah masihan artos kulantaran tak acan kadu artosna kuring mah ayeuna teh hampura Ujang, hampura. Cek si bibi warung harita nyarita kitu atuh beuki ambek bae tilu jawara anu harita adu belajar keneh hayang leupas tina meja, anu dua hayang leupas tina leungeun baturna anu ripuh narik leungeunna. Setan geuningan Andika teh kalah ka ilu ngaheureyan dewek sia. Lepaskeun ieu leungeun, lepaskeun. Montong kekikieuan hayang gelut mah gelut besok. Goblok. Ceuk eta lalaki atuh Parman waktu eta langsung ngangkat leungeunna teu nyarita kumaha deui. Kubrak di luanana langsung numprak dina ubin. Aduh nyeri edan goblok sia yeuh rasakeun. Harita tilu lalaki teh langsung harudang rek nonjok Parman tapi Parman teu gerak ngan saukur niup maranehna ngadadak tiluanana teu bisa gerak kawas jadi patung. Rek kumaha ayeuna kisana geus di bejaan ti tadi oge bisa ngalepaskeun leungeun Andika tina meja atawa henteu. Ayeuna ku kuring ku sabab karunya dilepaskeun masih keneh putantang peteng-teng kawas kitu. Sok ayeuna rek kumaha nah hayang salilana jadi patung. Cek Parman waktu eta nyarita kitu bari jeung narima cai teh jeung sangu anu geus rengse disiapkeun ku nu boga warung. Nu boga warung oge nepikeun ka colohok jeung sakabeh anu keur dalahar teu nyarita iwalti bengong kulantaran kacida katajina ku kamampuan Parman anu teu disangka. Kumaranehna ti anggalna Parman teh hiji pamuda anu pinuh ku pangarti. Atuh tilu jawara teh leungit wawanena ayeuna mah langsung careurik kulantaran sieun ku Parman dijieun patung salilana. Sanajan awakna teu bisa gerak oge, ari sunggut mah masih kene bisa ngomong. Aduh, ampun Den, ampun. Teu wantun Den, ampun. Hampura Akang Den, hampura. Ceuk tiluanana waktu harita langsung nyararita kitu. Seuk kukuring bakal dihampura, tapi ingat sia. Arandika sakabeh ulah wani-wani ngalakukeun kalakuan anu teu bener deui. Andika teh lain ngajaga ieu lembur tapi ngadon ngaruksak, sabab ngajaga lembur mah lain kudu malakan ka jalma-jalma atawa kanu boga warung. Sabab dina waktuna aya karaman mah Arandika teh cangtang tu sanggup kumaha sabab kuring oge apal karaman anu ngaganggu ka lembur-lembur teh lain karaman biasa. Andika moal bisa kumaha Arandika teh malah bakal kabur boro-boro dek nyang hareupan eta rampok lamun dina waktu aya datang ka ieu lembur mah. Dasar cucuk anu kieu anu kudu disingkirkeun ti alam dunia teh, tapi kuring mah da lain tukang nyingkirkeun jalma, lain tukang ngabunuh. Seug kuring dihampura tapi kudu janji di waktu ayeuna kahareupna ulah jadi jalma kawas kieu deui kudu bener lampah teh, kudu tutulung teh nu bener nu ikhlas, ulah pamrih jeung deui mun pamrih ge lamun jeung kanyataanna bener mah masih mending, tapi kuring apal Andika ngan saukur sungut gede
cocorowokan kawasan heueuh putatang peteng-teng ngan hanjakalna andika teh ngan saukur putang tang peteng-teng wani nyarita kitu keur kajalma lemah kawas si bibi warung. Tapi dina kanyataana mah andika tiluan teh moal bisa kukumaha sia cek Parman. Waktu eta langsung nyarita kitu ka cida tandasna bari mencrong kana beungeut tilu lalaki anu bener-bener waktu harita geus lemah ngan saukur cerik kawas budak. Atuh sakabeh jalma anu dalahar di eta tempat teh sareuri si bibi warung oge sarua, aduh Gusti Ujang katur nuhun Ujang, da ieu tilu jalma teh bener di lembur teh sok malakan bae bibi oge unggal minggu teh kudu setor jeung di ayeuna kabeneran bibi teh teu boga nanaon cek si bibi warung waktu harita nyarita kitu. Geus mak ulah rewas ulah sieun deuykeun, ayeuna kukuring bakal diwarah lamun ieu tilu jalma teu daek babalik pikir, teu daek ninggalkeun kalakuan kurengna, kukuring salilana bakal dijieun patungkeun angka paeh lang layeusieun ulah diparaban. Aduh hatur nuhun Ujang, hatur nuhun. Upami taya Ujang mah di dieu meureunana ayeuna teh parantos kumaha kaayaan warung kuring teh, hatur nuhun nya Ujang, hatur nuhun cek si bibi warung. Waktu harita nyarita kitu kulantaran kacida bungahna. Entos mak tekeng nyarios kitu hapunten abdi oge sanes bade ningalikeun kamampuan anu teu sabaraha, tapi abdi mah teresep ka jalmi-jalmi anu sok putang tang teng-teng kawas kieu ngagalaksak nindas jalmi anu lemah. Hapunten nya mah, hapunten abdi sanes ningalikeun anu teu sabaraha kamampuan anu dipimili ku diri abdi cek Parman. Waktu harita ngalemahkeun diri dihareupeun nu boga warung jeung sakabeh masyarakat anu nyaksian sagala rupa kaayaan dina waktu harita. Ih ulah ngalemahkeun diri kitu dihareupeun kuring sadaya Ujang, da Ujang teh kacida hebatna. Upami sanes jalmi hebat mah moal kawas kitu kaayaan tilu jalmi teh tekeng ngalemahkeun diri di payunan kuring sadaya Ujang. Sareng deui bener ayeuna teh kuring teh teu boga duit lamun meureunana teu aya Ujang mah tos kawas kumaha ieu warung teh nya Ujang kade ulah ngalemahkeun diri. Kamampuan Ujang teh kacida manfaatna, hatur nuhun ayeuna teh lamun teu aya Ujang mah duka tos kumaha kaayaan warung bibi teh cek si bibi warung. Waktu harita nyarita kitu negaskeun kaayaan hatena anu kacida bagjana. Bener Ujang, bener kudu diwarah jalma kieu mah, pokona mah Ujang boga kamampuan mah kudu dimanfaatkeun. Kuring sakabeh oge kacida bagjana sabab tilu jalma ieu teh tukang malakan, tukang musingkeun warga ieu lembur jeung deui da urang lembur mah teu barisa silat, teu bisa ngalawan kumaha deui sok merean bae sanajan heueuh kesel oge da kumaha sabab lamun teu dibere teh sok ngaruksak. Bener Jang, bener sok ngaruksak, bener sok ngaruksak tah ieu jalma teh warah bae Jang. Hadelah ayeuna mah ulah di bere menge deuykeun bae angka jadi patung salilana, angka jadi tangkorak moal dibere dahar ku kuring oge. Ku kuring oge moal kuring oge moal keun antepkeun angka paeh lang layeusieun. Harita sakabeh warga anu keur dalahar di eta warung teh pada nyarita kitu kulantaran kacida bagjana ayeuna tilu jalma anu sok ngarusuhkeun eta lembur teh aya anu ngawarah. Sabab salila ieu mah eueuh nu wani kulantaran dihareupeun Parman teu bisa kumaha soteh, da ari dihareupeun maranehna mah anu teu bisa kumaha, teu bisa ngalawan kacida galakna kusabab teu bisa kumaha eta anu aya dina pamikiran maranehna sakabeh. Hatur nuhun tapi tos mak ulah nyarios kitu sareng deui keun bapak-bapak ibu-ibu mama sadayana keun ku abdi bade diwarah ngan abdi mah mung saukur ngawarah sareng deui moal wantun salilana ngajantenkeun tilu jalmi ieu jadi patung mah
eta mah gumantung kaayaan aranjeuna hayang waras deui atawa hayang saterusna kawas kieu. Sok ayeuna jawab Arandika tiluan rek kumaha, rek babalik pikir, rek jadi jalma bener tukang tutulung kanu butuh ulah pamrih atawa hayang salilana dijen patung ku kuring. Lamun heueuh sok lah ayeuna mah rek dipindahkeun ku kuring ka tempat anu sungil, rek dijen patung salilanakeun angka digembrong ku reungit kayak aya ajag di kegelan ajag. Pokona mah aya naon bae oge bakal nyiksa ka aranjeun tiluan hayang kitu. Aranjeun teh ceuk Parman waktu eta nyarita kitu bari sakalian nyingsieunan maranehna. Aduh Ujang, aduh Ujang, aduh Den, Ujang Den, tulungan Ujang Den, tulungan, ulah hampura moal wani deui ceuk tilu jawara teh nyarita kitu sakapeung nyebut Ujang sakapeung nyebut Den. Bakat ku gugup meureun kacidasieuna bisi bener Parman teh rek ngajadikeun maranehna salilana patung. Kumaha mak jeung sadayana wargi bapak-bapak ibu-ibu mama ayeuna percanten moal ieu kana cariosan tilu jalmi teh upami bapak-bapak sareng ibu-ibu mama ngawidian abdi ngawaraskeun deui nya ku abdi bade di walagrikeun deui sabaraha hari deui. Tapi upami bapak-bapak sareng mama ibu-ibu kedah salawasna dijantenkeun patungnya ku abdi oge bade diantepkeun ceuk Parman. Waktu eta langsung nanya ka nu boga warung jeung sakabeh warga hayang nyaho kumaha sikepna. Ya kumaha ari karunya makarunya tapi sieun soteh geus dibebaskeun jadi maceuh deui kalakuana Ujang. Bener Ujang, ari karunya mah geus pasti da teu tega piraku jalma kudu dijadikeun patung kawas kieu. Peureun paeh lang layeun moal lain maraban deui teu hayang teuing merek kejona ge ceuk hiji lalaki jeung awewe nyalengkeung ngaromong kitu. Teu lila oge sakabeh warga anu araya teh nyararita anu teu beda jeung caritaan maranehna. Aduh kumaha geus ari kieu mah kuring moal bisa nangtukeun atuh wayahna aranjeun teh meunang jadi patung salilana. Sok heula nyarita heula bener-bener Arandika terek balik pikir atawa moal ceuk Parman. Waktu harita nanya deui ka tilu eta lalaki. Aduh Den, tulungan Den, nya Ujang tulungan, ulah hampura moal sakali-kali deui ceuk tilu lalaki eta teh nyararita kitu tetep bae ngomongna teh masih keneh tagiwur sakapeung nyebut Ujang jeung Aden ka Parman waktu harita kulantaran meureunan bakat kusieun teu pararuguh pamikiran maranehna. Nya ari kieu mah hampuranya mak warung mak sadaya bapak-bapak ibu-ibu kumargi teu wantun abdi mah ngajanten ke jalmi kawas kieu saterasna bade dicagerkeun wae nya ngan lamun dina hiji waktu Arandika masih keneh ngalakukeun kajahatan wani meres masyarakat di lembur atawa lembur mana bae anu diperes ku Arandika ku kuring moal bere hampura deui. Arandika bakal dijieun patung bener-bener moal bisa nyarita. Ayeuna mah masih keneh bisa nyarita tapi dina waktuna lamun Arandika masih keneh ngalakukeun kajahatan Arandika bener-bener bakal jadi patung salilana. Awas ya ayeuna sok waras. Wah Parman waktu eta sanggeus nyebut waras niup deui ka eta tilu lalaki atuh gudupluk tiluanana langsung dariuk reng hapranjug kawas anu tas leumpang jauh ka tempo kawas capek pisan. Aduh nuhun Den nuhun
nuhun Den, nuhun, cek tiluanana. Waktu harita langsung nyarita gitu. Ayeuna mah geus kukuring di hampura jeung bapak-bapak, ibu-ibu, emak-emak oge nya wayahna kedah ngahapunten tilu jalmi ieu keun. Mudah-mudahan kapayuna sing janten bebenteng ieu lembur, cek Parman. Waktu harita sanggeus ngomong katilu eta lalaki teh nyarita kitu bari muterkeun teutepanana ka sakabeh warga anu unggut-unggutan nu boga warung oge sarua. Ayeuna mangges jigger arindit ieu tempat, awas sakala di kukuring ditegaskeun, awas ulah wani-wani ngalakukeun tindakan kawas kieu deui, sabab dina hiji waktu lamun papanggih deui jeung kuring arandika masih keneh ngalakukeun kajahatan, kukuring bakal ditindak moal dibere ampun deui, cek Parman. Atuh geus kitu mah tilu lalaki teh langsung minta dihampura deui ka Parman jeung ka sarerea teuing bener jeung henteu namangan dina waktu eta mah kaciri kawas bener dina ngomongna teh. Geus kitu mah arindit tinggalkeun eta warung. Atuh Parman teh kulantaran sangu geus siap dihareupeunana dekul langsung dahar, tapi warga jeung nu boga warung teh terus bae nyarita nganuhunkeun ka Parman. Aduh Ujang, bibi mah kacida bagjana sakali deui nuhun Ujang, ngan kumaha. Nah bener tilu jawara teh moal wanian deui ngaganggu bibi jeung sakabeh warga anu aya di lembur sieun sote. Ujang teh engke teh indit ieu lembur maranehna ngalakukeun tindakan anu leuwih parna deui ka bibi jeung warga ieu lembur beureunan kumaha da moal bisa ngalawan bibi jeung warga ieu lembur mah Ujang. Bener Ujang, nah maranehna teh moal ngalakukeun kajahatan deui, cek sakabeh warga jeung nu boga warung. Waktu harita nyararita kitu bangun kacida sieuna. Insyaallah moal keun, mudah-mudahan kapayuna mah tilu jalmi eta teh sing janten bebenteng keur ieu lembur ayeuna mah tos teu kenging hariwang deui, cek Parman. Waktu eta ngusahakeun ngayakinkeun hate maranehna. Atuh geus kitu mah Parman teh ngalanjutkeun dahar nepikeun ka rengse. Sanggeus rengse tuluy turun ti eta warung ninggalkeun warung sanggeus mayar tapi embung si bibi warung teh teu hayangeun dibayar kulantaran ngarasa geus ditulungan. Atuh Parman teh teu bisa maksa. Waktu eta teh duitna diasupkeun deui kana sakuna. Beuki lila beuki jauh sanggeus turun ti eta warung, Parman teh leumpang nuturkeun indung sukuna sanajan can apal jeung deui poho tadi nanyakeun di mana lembur Pancarsari. Aduh aya bae kunaon tadi teu nanyakeun ka nu boga warung atawa warga sajena di mana palebahna lembur Pancarsari teh. Garentesna bari garo-garo teu ateul kana sirahna, tapi barang keur leumpang di sisi lembur rek nuju ka lembur sajena teu kanyahoan ti mana torojolna gaceleng geuningan ieu cucunguk anu geus cucungah teh. Atuh Parman waktu eta sakaligus neuteup ka jalma-jalma anu ayeuna geus ngabedega di hareupeunana. Andika bener-benernya hayang diwarah ku kuring, setan rasakeun yeuh gaceleng. Waktosna ka Bujang Seep sahanya anu megat Parman teh dina waktu harita. Insyaallah kapayuna ku simkuring diteraskeun deui cariosna. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui, mangga permios.